Hmm, alhamdulillah ya cabe teh euy. Taraeun ka hede alus ya cabe ya. Kari tomatna ya talianeun. Hmm, euy, sugane kebeneran ya cabe teh euy, cari bui kieu ya. Tuh tomatna deui. Allahu Akbar. Nah si tangkurak si kalan. Ieu asbes. Eueuh sabelah. Ah si kehead mah ieu pasti dijual ieu. Dipake nguseup geus moal boa mangkluk eta mah. Tuh ieu mana baralaki ieu saung. Kehead dina ka mana nya? Ku aing mun aya di Dagor. Allahu Akbar. Ieu saung si kalan kos nu kanu tegablek duit we nepi ka di kieu-kieu ieu. Ngocor mun Eueuh sabelah. aku anjing. Ari si lain kunana naon era we. Eueuh didinya tah. Ampun deh. Nah tuh geus ti mana jeung geus hujan geus kieu deui. Biasa nggak hujan kieu masuk pegat cai. Ah. Pik tongo. Nah di mana siling cai eta? Lebat sambungan. Naon geus ji coba sorangan. Tinggal ieu saung asbesna ka mana sabelah. Nah, ieu kos jelema teh goblok wae ji. Lain ji kos jelema teh goblok wae haji 7 kali saung kieu. Kehead lain teu gablek. Ieu teh dijual siganam ku si kalan ieu teh euy. Eueuh deui dipake nguseup. Da haji deui itu udah mere bayaran 3 bulan sakali nyo nu aya we meureunana dijual. Heueuh da sibebel teh euy. Mata kajina deui teh tong pelit-pelit teuing ampun deui enggak. Sasiki itu anak buah ge mereka anjir aing. RW aing kurang kumaha kasih eta kehead. Da aing boga duit netara lebar. Moal pati-pati dijual. Mun hajina teh pelit mah tuh. Teuing aingna meureunana ku salahna euy 3 bulan sakali. Mun dewek da kos haji 7 kali duit loba dimumulai anak buah gitu mah. Anjir kajon lieur aing ngobrol jeung haji 7 kali malik si kabawakeun pelir. Anak kumaha si RW? Ampun haji. Goblok. Iya Si RW ku teh neuleuh aing eta sakitu gede di dupak. Itu gablek cedokna. Aing kudu nyeuseum ieu. Mana teu gablek pamajikan deui. Aing mah jeung usum kararieu, usum hujan. Ampun aing mah euy urus tunjung nuruk teh.